Wilujeng enjing barudak sampurasun hidup we ieu urang diajar basa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 26 sareng 27. Tah di halaman 26 nyaeta anu bagian D ngararapkeun kecap saharti sinonim. Contohna kieu: lembur atanapi kampung, kaendahan lembur abdi teu kinten asrina, kahandaan kampung abdi teu kinten asrina. Tah gitu contohna. Terus di dieu aya soal, contoh soal hiji napikeun 10. Sok aku barudak kerjakeun eta contohna. Misalkeun nomor hiji sedih nalangsa, kunaon siga nu sedih, kunaon siga nu nalangsa. Tah kitu contohna. Sok teruskeun ku barudak eta soal contohna. Mun tos beres kirim ka WA bapanya lewat japri. Oke, hatur nuhun.